Geus pas can, pasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penakli jeung abdi Muhammad Abdul Mujib jalmi pangkasepna di babakan anyar. Tuh ya teh empang tah ka dia. Kameramen teh eueuh kameramenan ieu mah. Tah. Ya empang mang doyai ieu teh nya anu centin. Pena urang dek nge-vlog we lah, nge-vlog. Misalnya euy. Mang cenah ge. Nah. Astagfirullahaladzim. Nah cenah ge konten teh tara jeung nu geulis cenah ge. Nah, tah pertanyaan. Lain embung jeung nu geulis teh, di dieu mah hese. Nu geulis mah aya. Nu kaos Happy Asmara, Luna Maya, Maria Ozawa ge aya di dieu mah. Dan pada hese we di dieu mah jadi era cenah ge mah jadi tuh aya suara motor segera di dieu mah asupkeun we kabeh aya suara motor. Tukang tahu. Naon ge diasupkeun ge mah. Nah jadi kan cenah kita ramake awal geulis hareumeun sekarang. Geus lah tong ngomongkeun awewe lah lieur aing di kamari ieu dengan awewe tuh aya pasir Bogor hiji tah. Hese kudu dipelet heula eta mah. Bisa ningalikeun pemandangan yang kuek tuh. Tuh aya nu dek ngurek tuh aya tuh. Tuh nu dek ngurek tuh. Di dieu mah segala aya. Hayang naon maneh di dieu? Hayang nu nyiseuhan, nu ngorek kuping, kuping mah ieu nya eueuh. Di dieu mah aya kabeh. Naon di dieu mah segala aya, cukang anu runtuh ge aya tuh tingali. Ge aya di dieu mah. Tuh guys, dah di dia mah indah tuh tempatnya gitu. Mun di tukang itu tuh, itu tuh. Itu ngaranna tuh. Itu ngaranna Kampung Pentas itu. Itu Kampung Pentas ngaranna itu tuh. Indah dari dia tuh. Anu malah santen banget aja di dia mah tuh.